Bagia Jalu kula yang Jatinur alam kakara ayeuna bisa tepung jeung silawing anu keur nyanangan prihatin tapi henteu kudu leutik hate sabab ayeuna apankeun upaya mulihkeun di kasehatan urang ngobrol jeung Eyang Jalu. Nah yang rek ngobrol naon kitu jeung Awing apanan beut karek ayeuna panggih oge apanan kudu puguh heula atuh anu diobrolkeunana Yang. Ya ulah ngobrolkeun hirup we. Ulah ngobrolkeun hirup nu hirup jeung kahirupan. Cikan kumaha ngabedakeunana antara eta anu tilu bieu. Naon ari hirup, naon anu hirup, sarta naon ari kahirupan. Nyada kangaranan rumasa jadi manusia mah makhluk leuwih mulia lantaran boga akal jeung budi cantu bakal bisa ngahartikeunana. Kalaka jadi Eyang anu nanya ka Awing geuningan apanan Eyang ge geus apal kana jawabanana Eyang. Jadi Eyang rek nguji meureun nanya ka Awingnya. Sok lah tenan naon dijawab sakanyaho Awing we ieu mah. Ari hirup mah nyaeta ngandung harti anu ngalimpudan ieu jagat alam. Anu ngalimpudan ieu jagat alam buana jeung pangeusina. Ari nu disebut anu hirup mah mun dina waruga ngancikna awas dina panon, ngancikna denge dina ceuli, elingna dina ati, ucap dina biwir jeung sajabana nyaeta nu disebut pancadria. Kaeta anu hirup teh jadi parabot keur nyorang kahirupan. Ari kahirupan ngandung harti disorang dina waktu keur aya di alam dunya. Apanan kahirupan mah masing-masing bakal nyorangan sorangan Yang. Atuh ari si Jalu geus ngarti kadinya mah. Ngandung harti percaya ayana nu maha kawasa. Gusti nu maha suci Allah Ta'ala nya. Nya jelas percaya atuh Yang. Sabab ieu alam dunya jeung pangeusina moal aya mun teu aya anu nyiptakeunana. Apanan kitu Yang. Ke ari Gusti Allah aya sabaraha hiji? Ari Eyang nya hiji atuh apanan esa alias tunggal Yang. Di mana tuh matepna atawa di mana ayana eta nu maha kawasa Gusti Allah Ta'ala teh? Si Eyang mah apanan di mana-mana atuh Yang. Atuh aya di mana-mana mah loba meureunnan Jalu. Ongkoh esa tunggal ngan sahiji bet jadi aya di mana-mana.
kangaranan aya di mana-mana loba lain hiji Jalu. Ke heula yang nya apanan iman jeung sumambah mah urang teh kanu hiji yang tapi nya bener oge aya di mana-mana loba yangnya ke ayeuna giran awing nu nanya yeuh ari ceuk eyang kumaha yang engke ku eyang dijawabna eyang ayeuna rek nanya heula ka si Jalu ahli nu disebut kuring nya apa nu disebut sirawing mah ngaran atawa sebutan kuring waktu keur ngumara di dunya nu ditanyakeun ku eyang mah ari kuring anu mana Jalu. Awing ge apa eta mah teh yang mun awing nunjuk kana dada eta mah dada kuring mun nunjuk kana sirah eta mah sirah kuring mun nyebutkeun sakujur ieu badan pan eta mah waruga kuring bener henteu yang. Nya bener gitu Jalu. Jadi ari kuring eta teh saha sabenerna Jalu? Ari ceuk awing mah kuring mah nu aya dina jero kurung yang anu nyaho jeung nyaksi ayana jasmani jeung rohani atawa jirim jeung jisim alias lahir jeung batin ya. Jadi jirim jeung jisim eta nu dipake ku kuring sapanjang ngumbara di pawenangan. Apa nen gitu ya. Cumun gitu mah anu percaya atawa iman ka Gusti Allah teh saha Jalu? Nya kuring atuh yang. Apan kuring anu nyaksi jeung nyahona oge da waruga jeung rasa mah nganter kana karep kahayang kuring dina nyorang kahirupan dina wujud tangtung kujur manusia ya. Jadi anu kudu nganyahokeun ka diri sangka nyaho ka Gusti teh saha? Nya kuring atuh yang. Ih hari yang nu matak ceuk katerangan oge sing saha anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina. Mun geus nyaho ka Gustina dirina bakal ngerasa bodoh artina teu bisa ngaku pinter. Umangkeuh atawa umaing. Sabab sanajan kahayang kumaha urang tetep we usik malik mah kudu maha suci. Nyaeta pangasihna atawa murah asihna Gusti anu mere kalengkepan ieu diri eyang. Jadi si Jalu mun geus boga rasa rumasa sarta ngarti ayeuna kuring tangtu bakal ngarti. Kuring anu aya dina kuring teh asal ti anu ngutusna sangkan ngumbara atawa diumbarakeun di dunya. Ari kandaraanana nyaeta ieu diri teh nya. Anu disebut diri nyaeta jirim jeung jisim atawa rohani jeung jasmani teh nyaeta lahir jeung batin. Ayeuna ku eyang rek dijelaskeun. Nu ditanyakeun ku si Jalu tadi. Jadi aya di mana? Aya di mana-mana teh pangawasa katut pangersana nu maha kawasa Allah Ta'ala satung kebing langit satang karaking jagat roh kugodangan utek tongo walang taga kapurba atawa kalipudan ku eta pangawasa katut pangersana nu dibarengan ku Rahman Rahimna atawa murah asina Gusti kasakumna makhluk pangesidunya. Kumaha kaharti Jalu?
Kaharti ya. Tah awing rek nanya deui yeuh ka eyang. Nanyakeun naon deui Jalu? Naon bedana jelema jeung manusia yang? Kadi ahli nanyakeun heula mana nog jeung hayam ieu mah. Pan sok aya basa kirata yang jelema mah cenah merejel tina beuteung emak. Jelema mah nu ngajelma juljel di mana-mana. Kieu Jalu. Nu disebut jalma teh nu boga zat sifat asma jeung af'al. Ari zatnya eta murah asihna Gusti Jalu. Ari sifatnya ieu waruga. Ari asma ngaran make ngaran ge ngaran jelema. Anu bakal ngabedakeun mah dina af'al atawa pagaweanana. Pagaweana jalma anu bisa milampah ka manusaan. Karek payus disebut manusia Jalu. Nu matak ari manusia mah jelas jelema, ngan jelema cantang tu disebut manusia. Sabab teu kurang-kurang jalma anu ngaku manusia, tapi laku lampahna kasetanan, karobanan, kahewanan. Eta anu linglung kasarung nu teu payus disebut manusia jauh. Gitu tah Jalu. Mun kitu mah hayang jadi manusia teh teu gampang nyayang. Da kudu migawe kamanusiaanana. Jalma nu migawe kamanusiaan ngandung harti eta teh anu iman jeung takwa kana Maha Kawasa Allah Ta'ala. Anu mata kuring ieu mah anu kudu bisa make ieu diri sing hade. Migawe kahadean ka sasama. Ngaruksak ieu diri ku cara ngalampahkeun kahewanan, karobanan jeung kasetanan entong boroning engke jaga dalah di dunya keneh ge geus pasti bakal panggih jeung neraka. Apanan kitu tah ceuk awing mah yang. Nya bener gitu Jalu. Anu matak mun rumasa ngaku manusia kudu sing tetep eling Jalu. Sabab apanan ari sato mah hirupna ukur nyaring. Tatangkalan hirupna cicing. Tah jelema mah kudu eling. Hartina eling teh inget jadi iwati jelema anu owah anu teu elingna. Bener henteu Jalu? Bener gitu ya. Apanan pangna awing upaya hayang sehat oge lantaran eling ya teh yang. Ngarasanya ah kadiri anunya ah kadiri ngandung harti tumarima ngarasa jeung rumasa ieu diri teh nu marengan kuring nyorangan kahirupan dieu pawenangan. Nu matak ceuk karuhun mah eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan baik anak kasasarnya lampah nafsu anu mata kaduhung badan anu kacampuhan. Nya bener Jalu. Nu mata ke mun geus sehat deui mah anggeuskeun ngayakinkeun ilmu pancer manunggaling alam teh Jalu. Sabab ayeuna geus maruncul di jalma anu murugul nafsuna. Si Jalu kudu ngubaran atawa nyurup-nyurupkeun anu keur kasurupan. Nyata jalma-jalma anu milampah kasetanan, kahewanan jeung karobanan. Saukur ngagugulung nafsu ingkar tina tataning laku manusia. Eyang ge nyaho jang awing masa teu gedena geus bisa ngamalkeun welas asih ka sasama.
bukti ngarti Bismillahirrahmanirrahim kalawan asmana Gusti anu Rahman Rahim henteu sakadar dibasa tapi diwujudkeun dina milampah kahadean ka sasama. Sabab boga rasa rumasa ayana hirup. Anu hirup jeung kahirupan teh ku Rahman jeung Rahimna atawa murah asina Gusti anu Maha Suci Allah Ta'ala. Sakieu we heula guna mencatur jeung eyangnya jalur. Masih keneh aya waktu engke urang guar di mana asalna kuring. Kudu kumaha ari kuring, rekamana kuring mulang. Geus waktuna titis tulis kudu mulang ka asalna. Hehehe.